Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Donna Ristiana Mulyana di kelas 12 IPS 3. Di dieu simkuring bade mintonkeun monolog nu judulna Ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Ih, geus punceungis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh. Jerawat meuni beureum kieu. Pencet kitu. Sieun peurih. Tapi ke asa ngagokan deui ieu teh. Keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna ngudag cahaya anu sumorot ti soca anjeun. Akang nya bener geuning jadi panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis teh nyeples pisan pangambung sareng teuning mama ari gado ngalaka nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jigana ngalaka bapa, malah lebah lempang oge cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian ti bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapa deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang kabujeng anjeunna ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasi ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha anu kaluar dina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan ambuing. Oh kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Aya walungan cinta nu ngembat panjang deui, panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus kamuara dina diri kuring. Nya aya cinta araranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh araranjeun baris dipiwara ku kuring. Walungan cinta araranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal digegeuleuh, moal dikokotor. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina ieu dada dibarengan jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi. Gerangan kah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Keun sina ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bao, nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ieu jerawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana? Sakitu wae ti simkuring, hapunten bisi seueur kalepatan atau kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.